para bupati kiai ngan boga ilmu takabur teboga hilim mantak Kangjeng Nabi diesian ku hilim sekda nu mantak ka dieu teh maksudna mah hayang diesian ku hilim pacamat ka dieu teh hayang diesian ku hilim coba kiai pangesiankeun ieu hilim kos kumaha oh hilim di ditu aya hilman eueuh aya hilman mah aya hilim mah eueuh hilim mah belah ditueun sabar ngaranna hilim panjang mau dicaritakeun malah jadi orang sabar hebat belah ditueun sabar ngaranna hilim Masya Allah karim sabar teh mun urang dibere muriang sabar cuman aya kataha sabar ditahan tapi lamun hilim nikmat urang teh kuari boga kabogoh kemudian kabogoh urang